Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan anak-anak masih tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya kita di rumah. Nah, gimana sholatnya? Ada yang bolong-bolong sholat 5 waktunya? Mudah-mudahan anak-anak kelas 1 semuanya tidak ada yang bolong sholat 5 waktunya. Amin. Hari ini kita mau melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Sunda. Nah, apa ya yang mau kita pelajari hari ini? Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Pangaresep. Naon sih Bu pangaresep teh? Kalau bahasa Indonesianya itu udah kegemaran, kesukaan. Nah, Bu Ima akan kasih 5 contoh kegemaran atau pangaresep anu dipikaresep ku anak-anak biasana. Bu Ima akan kasih 5 contohna naon wae. Anu kahiji. Treng. Kahiji nyaeta maca. Anak-anak resep maca? Pokoknya resep maca bagus. Biasa maca buku pelajaran, maca buku carita, buku dongeng, atanapi buku-buku anu sanesna. Lamun anak-anak seueur maca, insyaallah anak-anak elmuna makin nambah. Ayeuna anu ka-2. Naonnya? Nu ka-2 nyaeta nyerat. Sok nyerat di bumi? Oh, sok kan unggal dinten kubu guruna dipasihan tugas kanggo nyerat alfabet. Ayeuna anu katilu. Ngagambar. Anak-anak resep ngagambar pasti biasana anak-anak paling resep anu namina ngagambar. Ayeuna lanjut ka nomor 4. Nomor 4 nyaeta nembang. Nembang teh naon ya Bu Ima? Nah, tinggal gambarna. Naon sih nembang teh? Saha nu sok resep di bumina nembang? Pasti aya nu sok resep nembang. Tapi nembangna lagu anu sesuai sareng umur anak-anak. Ayeuna nu terakhir kalima. Nyaeta ngebon. Wah, ngebon. Naon ngebon teh? Nah, iya gambarna. Ngebon teh naon sih? Nah, urang biasa diajar ngebon di bumi. Melak pepelakan, bisa melak kembang-kembangan, biasa melak sayuran, atanapi anu sanesna eta namina ngebon. Tah, ieu pelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan anak-anak semangat belajarna, semangat sholat 5 waktuna, tong heula jaga kasehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.